Sumedang Larang mangrupakeun hiji karajaan anu aya di Tatar Sunda zaman baheula. Ieu sanes dongeng tapi sajarah anu kudu ku urang dipiara. Hayu urang sasarengan ngaguar caritana di dieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda. Tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngaguar kisah Karajaan Sumedang Larang anu didaulat kanggo neraskeun Kerajaan Pajajaran. Karajaan Sumedang Larang mangrupakeun hiji karajaan anu aya di Tatar Sunda zaman baheula. Karajaan ieu kantos 3 kali gentos nami, tingawitan Karajaan Tembong Agung, Karajaan Himbar Buana dugi ka Karajaan Sumedang Larang. Di zaman baheula numutkeun catatan sejarah mah kajadianana aya dina abad ka-8. Dharmaraja mangrupakeun hiji wewengkon anu jadi tempat pamoroan. Di leuweung eta loba jalma anu ngahajam moro sasatoan nepi ka ngancrekna di dinya. Ti harita mimiti aya kahirupan nepi ka jadi pilemburan. Anu ngarintis kahirupan eta tempat katelahna Prabu Agung Cakrabuana. Teu lami ti harita aya saurang resi atawa wali jeung rombonganna anu datang ti Karajaan Galuh. Anu tujuanna rek nyebarkeun agama Islam. Numutkeun kamus mah resi teh mangrupa jelema suci tur pinilih anu boga tekad nyebarkeun agama Islam. Maranehna kabeneran datangna ka hiji pelemburan anu aya di sisi Balungan Cimanuk anu kiwari tempat eta teh janten Desa Cipaku, Kacamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Wali ieu katelahna Prabu Guru Acih Putih. Kasumpingan anjeunna nyababkeun ayana parobahan dina kahirupan masyarakat anu aya di sabeudeureunnana. Lami-lami pilemburan di sapanjang sisi Walungan Cimanuk kabeungkeut ku struktur pamarentahan jeung sosial. Nepi ka ngadegna Karajaan Tembong Agung anu janten cikal bakal Karajaan Sumedang Larang. Puseur dayeuhna ayeuna katelahna Kampung Muara nu aya di Desa Leuwih Hideung, Kacamatan Dharmaraja. Prabu Acih Putih teras ngagaduhan putra anu jenenganana Prabu Tajimalela. Numutkeun babandingan generasi dina taun 410 koprak Prabu Tajimalela saumuran sareng Ragamulya anu mangrupi pangawasa kawali sareng Suradewata Ramana Batara Gunung Bitung Majalengka. Prabu Tajimalela ngagentosan kalungguhan Ramana dina zaman Saka. Numutkeun carita rakyat kapamingpinan anjeunna leuwih museurkeun kana masalah tatanen di sapanjang Walungan Cimanuk. Ari masalah ingon-ingon dipuseurkeun di Cieuteung. Sanes eta wae anjeunna oge ngembangkeun budidaya lauk anu dipuseurkeun di Panget Curug anu ayeuna katelah Kacamatan Situraja. Dina mangsa pamarentahan anjeunna aya pemberontakan anu kajantenanana di caket Gunung Cakrabuana anu dipingpin ku Gagak Sangkur. Atuh Gagak Sangkur sareng Prabu Tajimalela perang rongkah, tapi saterasna Prabu Tajimalela unggul sarta Gagak Sangkur sapakara kanca teu walakaya.
Saatos kejadian eta Gagak Sangkur ngedalkeun niat pikeun kumawula ka Prabu Tajimalela anu saterasna dijantankeun Perdana Menteri ku anjeunna. Kanggo nyampurnakeun elmuna, Prabu Tajimalela angkat ti karajaan seja guguru neang elmu anu langkung luhur. Dina hiji waktos anjeunna meunang pituduh jeung kakawasaan tinu gaib anu kagambar dina paribasa. Sideku sinuku tunggal bari mapat panca indra di amparan boeh rarang lelembutan ngajorang alam awang-awang ngungsi angkehan nu bisa katimu. Dina hiji waktos anjeunna ujug-ujug ngedalkeun kecap insun medal mandangan. Dumasar kana kecap eta ngawitan aja istilah Sumedang Larang. Singgasana kerajaan Sumedang Larang ti Prabu Tajimalela diteraskeun ku Prabu Gajah Agung. Ku anjeunna puseur dayeuh karajaan dialihkeun ka sisi walungan Cipeles. Anjeunna kenging gelar Prabu Pagulingan anu nyababkeun wewengkon eta ayeuna katelah Ciguling anu kaasup wewengkon Kecamatan Sumedang Selatan. Prabu Pagulingan saterasna digentos deui ku putrana kalayan dipasihan gelar Sunan Guling. Teras anjeunna kagungan putri anu namina Ratnasih alias Nyi Raja Mantri anu ditikah ku Sri Baduga Maharaja. Kusabab eta nu ngagentos Sunan Guling jantenna ku raina Ratu Ratnasih nyaeta Mertalaya. Anjeunna oge kenging gelar Sunan Guling. Sunan Guling saterasna dilajengkeun ku putrana anu namina Tirtakusuma anu katelahna Sunan Patuakan. Dilajengkeun deui ku raina Sintawati anu langkung kakoncara ngangge nami Nyimas Patuakan. Ratu Sintawati nikah ka Sunan Gorenda, Raja ti Talaga, putrana Ratu Simbar Kancana ti Kusumalaya, putrina Dea Biskala. Kukituna anjeunna kaetang putuna minantu pangawasa Kerajaan Galuh. Sunan Gorenda kagungan garwa dua anu hiji namina Mayangsari Langlang Buana anu asal ti Kuningan sarta anu hiji deui namina Sintawati ti Sumedang. Ti bojo anu kadua nyaeta Sintawati, Sunan Gorenda ngagaduhan putri anu namina Setiasih anu saterasna kenging gelar Ratu Pucuk Umum. Anjeunna teras nikah kaki Gendang Sumedang anu katelahna Pangeran Santri putrana Pangeran Palakaran. Putuna Maulana Abdurrahman anu katelah Pangeran Pancunan. Tisaprak harita Pangeran Santri anu gaduh iketan kuat sareng Sunan Gunung Jati di Cirebon, agama Islam sumebar di Sumedang. Tina nikahna jeung Pangeran Santri, Ratu Pucuk Umum anu katelah Ratu Intan Dewata ngagaduhan putra genep anu salah sahijina nyaeta Raden Angkawijaya anu saterasna kakoncara ngangge nami Prabu Gesan Ulun. Tanggal 14 Sapar tahun Jin akhir Kerajaan Pajajaran runtuh alatan diserang ku gabungan tentara Islam ti Banten anu dipimpin ku Pangkuwati jeung Angka. Runtuhna Kerajaan Pajajaran henteu langsung ngaruntuhkeun Kerajaan Sumedang Larang. Sabab masyarakat Sumedang harita tos seueur nu ngagem agama Islam. Akhirna karuntuhan Kerajaan Pajajaran ngajantankeun Kerajaan Sumedang Larang
merdeka sareng gaduh kadaulatan sorangan. Sateacana Prabu Siliwangi ninggalkeun Pajajaran, anjeunna ngintun utusan ka Sumedang Larang nyaeta Jaya Perkosa, Sang Hyang Hawu, Terong Peot jeung Nangganan pikeun masrahkeun amanat Prabu Siliwangi yen Karajaan Sumedang Larang bakal janten panerus tina Karajaan Pajajaran. Mahkota binokasi jeung lambang-lambang Karajaan Pajajaran dipasahkeun ka Prabu Gesan Ulun minangka panawis yen Karajaan Sumedang Larang janten panerus tina Karajaan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun anu dinobatkeun tanggal 22 April tahun 1578 janten Raja Sumedang Larang anu pamungkas. Putrana Prabu Gesan Ulun anu namina Pangeran Arya Digwangsa dina tahun 1620 angkat ka Mataram pikeun masrahkeun Sumedang Larang ka naungan Mataram. Dumasar kana piagam Sultan Agung Mataram wewengkon kaasup Kerajaan Pajajaran anu diwariskeun ka Kerajaan Sumedang Larang disebutna janten Priangan. Kukituna ti saprak harita Sumedang Larang geus dipikawano ngangge nami Priangan, hartina pasrah kalayan ati anu suci. Kalungguhan pangawasa Sumedang nyaeta Bupati Wadana. Mung sakitu rupina guar sajarah Kerajaan Sumedang Larang anu ayeuna tos ajeg janten Kabupaten Sumedang. Kumaha riwayat peralihan tina sistem karajaan kana sistem kapamarentahan ayeuna antosan wae dina edisi payun anu tetep di kanal Sunda ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.